Sampurasun peninggalih anu dipamrih ajrih kapihatur. Dia danget ayeuna simkuring bade ngabewarakeun ka dulur sadayana rehing dina kalender Sunda teh parantos bulan katilu nyaeta bulan Posya. Anu hartina Posya teh numutkeun saur sepuh mah nyaeta teh taat gitu tah. Jadi bentuk ketaatan ka Gusti. Oge panginten dina harina ayeuna teh karosan hari Buddha. Nyaeta hari Rabu. Nah, oge kapingna kaping 2 Suklapaksa. Apana Masehi mah 14 Agustus 2024. Oge numutkeun dina bulan numutkeun dina ieu tah planet nyaeta Merkurius. Oge numutkeun dina dauhna kaping 2 Suklapaksa teh nyaeta tah aya ieu etang-etanganna kitu nya keteranganna. 2 Suklapaksa teh nyaeta tah ieu hartosna Suklapaksa teh bulan terang nya bulan caang gitu tah. Poe hade poe gorengna teh pada jaya manggih luput. Ieu nurutkeun dina dauhna pangintennya dina bulan Posya teh kaping 2 Suklapaksa tanggal 14 Agustus. Oge aya deui oge keteranganna nyaeta anu nuhunkeun dina ilmu pertanian mah anu sok digunakeun kapungkur nya ku sepuh kapungkur sok aya istilah ngetang waktos tah ieu waktosna teh waktu tebarna, waktu tandurna kitu nya. Tah pami dinten Minggu raditnya tanggal genep Suklapaksa 13 Suklapaksa 15 Kresna Paksa 20 tah ieu aya pangintenna di dieu kumplit jamna kitu nya jam salamet rezekina kitu nya anu sok digunakeun ku kapungkur kitu. Waktu tandurna tah Respati panginten dinten Kemis Respati teh tah salametna jamna rezekina kitu tah. Ieu kapercayaan sepuh kapungkur pami dina ilmu pertanian kitu nya gitu. Nah, oge teu hilap aya anu kajadian penting katerangan jadi penting woh di Tatar Sunda atanapi secara skala nasional. Semacam di Tatar Sunda aya anu disebut kaping 10 Suklapaksa teh nyaeta ieu tah Prabu Pangeran Gesan Ulun atau Kusuma II dinobatkeun nya penggalungan 22 tahun. Tah anu di Sumedang ieu mah anu eta Raja Pajajaran terakhir teh ya pangintennya di tanah Sunda. Tah oge tanggal 17 Suklapaksa kitu nya tah. Nah 14 Suklapaksa kitu nya. Nah ieu aya kitu sejarahna. Sedang secara hari nasionalna tah ayeuna secara naon teh hari ayeuna kan 14 Agustus tah jadi hari pramuka gitu tah. Aya secara nasional buah secara lokalna aya gitu panginten. Hari jadi kabupaten-kabupaten di Jawa Barat aya di tah. Tah ieu numutkeun dauhna seueur pangintennya keterangan-keteranganna pamugia wae kitu nya urang sing tiasa ngamumule kitu mupusti kana ajaran karuhun urang sadayana. Mugia maslahat kitunya kanggo urang sadayana kanggo ieu nanjeurekeun deui kitu nya dina ajaran kasundaan.